Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Langkung tipayun hayu urang sami-sami panjatkeun puja puji serta syukur ka Gusti Nu Maha Suci nyata Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sabab anjeunna urang sadayana tiasa kumpul yung dina ieu acara anu insyaallah masiha manfaat kanggo sadayana. Hatur nuhun ka sadere panata acara anu atos maparing kasempetan kasimkuring janten panunggu catur dina ieu acara. Wilujeng sumping ka para pemilon anu parantos hadir dina ieu acara anu kitu sayana anu di panunggu caturan ku abdi anu kasep kieu. Lanjut ieu acara diskusi teh kasang tukangna nyaeta rasa prihatin gitu. Ka barudak zaman ayeuna anu hese pisan maca teh. Moga-moga nari karesep kana nu maca carpon. Sangkan ieu teu nya kolong kana waktos ka pemilon sapa parantos calik ngadangkeun salah sahiji murid anu ngagaduhan prestasi dina maca. Anjeunna gumelar di SMA 16 Garut nyaeta Reja Jayusman. Anjeunna atos nyiapkeun ringkesan jeung analisis salah sahiji carpon. Dina ieu acara anjeunna supados menda ringkesan sareng analisis salami 7 menit. Sabab waktos janten hampunten teu aya waktos kanggo narosna. Hatur nuhun ka mangga wae ka Reja Jayusman supados ka dia kadugikeun analisis sareng ringkesana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun nuhun ka panunggu catur anu mana parantos ngasihan waktosna kasih kuring kanggo ngadugikeun unsur-unsur carpon sekaligus sareng sinopsisna. Langsung wae carponna nyaeta anu judulna Bentang Mata. Bentang Mata pamimpisan ningali si kabeh teh. Kusabab kuring istilah ninggalkeun kampung halamanna. Terakhir ninggali kabeh teh pas pulang cilaka manehanana. Malahan apal keuna lingkungan. Ayeuna manehanana geus alus main balna, dimimiti mainna, teknikna, tepikeun ayeuna manehanana bisa nuduhkeun ka batur kumaha cara anu alus, kumaha teknikna anu alus. Ku kituna oge berarti manehanana teh geus bisa main-mainkeun dirina hungkul, tetapi oge bisa keur batur oge. Bahkan manehanana bisa jadi luluyu pikeun babaturanna. Malah pikeun pemain umurna saluhur oge Kos Adang, Arifin atawa Hanafi sigana geus bisa jadi dituturkeunna. Rupina sinopsis sakitu bae, ayeuna langsung wae kana unsur-unsur dina carpon. Anu kahiji nyaeta tema. Temana teh babaladan. Latar tempatna nyaeta di lapang mental, waktuna teh dicarioskeun, tetapi suasanana nyaeta nuju duka. Galurna oge galurna campuran, kusabab dina carita ieu teh panokohna dimimitian kunyaritakeun kadir di zaman baheula anu pas sameme cilaka, terus nyaritakeun kadir pas keur main bal anu suatu kumaha jadi alus manehanana. Kemudian watakna teh waktu anu aya di kadir mah nyaeta henteu gampang nyerah. Kusabab dicaritakeun manehanana dimimiti main balna biasa tapi keun ka manehanana bisa jadi depan. Terus oge tokoh di dieu kabagi jadi tilu nyaeta aya protagonis, antagonis, sareng tritagonis. Kalau protagonis nyaeta kadir, antagonis aya tetapi kalau tritagonis nyaeta anu nyaritakeun. Oge anu terakhir nyaeta amanat anu tiasa dicanak dina ieu carpon teh yen jelema teh pasti bakal aya kemajuan. Lamun eta jelema usaha bikin kemajuan dirinya jeung keur ngahentak cita-citana. Jadi jelema pasti bisa aya kemajuanna.
Rumpina sakitu anu tiasa kapihatur hapunten bilih aya kelepatan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Hatur nuhun ka rencangan urang sadayana Reja Jaisma anu parantos dugikeun ringkesan sareng analisisna. Tah sakitu wae sakitu wae analisis rencangan urang. Dina pedaran eta urang janten terang yen cita-cita atanapi sagala rupi tiasa dikonta lamun aya kadae gitu. Hatur nuhun ka Reja anu atos ngadugikeun sareng langsung oge ngajak ka urang sadayana supados maca. Nuhun oge ka sadaya anu parantos tertib dina ieu acara. Alhamdulillah ieu acara atos rengse hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.